dak pendak dirina channel Api Hendi official. Saya jadi kawitan semoga euteula seger ya euteula. Nah, si kuring ayeuna nyepengan mangle salah serius majalah Sunda nya, majalah Sunda. Nah, mangle ieu edisi 25 dugikan 31 Maret 2020 hiji. Nah, dina sawatara mangle aya oge padaran perkawis carita pondok atanapi carpon. Nah, kaleresan dina mangle ieu aya judul carpon nu judulna teh Pacul, ilustrasina saya pisannya judulna Pacul ku Caraka. Sim kuring bade nyobian maoskeun ieu carpon nu judulna Pacul nya karangan Caraka gitu. Mangga wilujeng ngabandungan. Wanci pecat sawet minangka jam ayeuna mah manehna ngarti yen di mana waktu geus nincak kana pecat sawet nyaeta ngudaran sawet munding tina beuheungna anger saban poe kira-kira antara pukul 8. Pak Alhiam geus rada lila diuk dina galeng sanggeusna manehna ngarucat sawet jeung wulukuna. Reureuh ti isuk metu nepi ka wanci eta. Mider muning bari ngawih nyekelan buntut wuluku. Lieur deui bari ngarenghap. Nah, nu biasana dina wanci kitu teh ambuna barudak sok geus datangan teuran. Tapi ayeuna aya naon teh ya ieu teh make elat. Cek Pak Ilham ngomong sorangan. Gening datang ngalange tapi bareng pisan jeung renghap ambekan humandeuar ari ngarelet. Tuh, geningan datang. Bogoh ge aya surat di Bandung lakso teh. Neangan budak nu bisa maca. Dayang nyaho nina. Manehna boga anak 2, nu hiji lalaki jeung nu hiji deui awewe. Duanana ngalumbara di Bandung. Atuh nu lalaki jadi kopral TNI jeung nu awewe jadi pamajikan prajurit 2. Teu kaampeh ku beuteung geus pohara hayang dieusian sanajan ambuna barudak nyaritakeun aya surat oge. Pak Alhiam teu ngomong naon-naon, anggur nyokot bobokok kejo tina aisanana. Naon deungeuna meni sambal-sambal acan omongna rada nyeuneuh. Kapan eta dibungkus sambal? Jeung eta pais kini-kini meunang nyair kamari teh ti balong. Da laukna mah leuletik keneh keur bibit. Rupana handeueul peda elat. Masih ngababagel keneh dina hatena. Da sakedeung rot nginum cai herang tina batok keur ngaguguntur kejo supaya ulah sarepet teuing lantaran kabuhulan. Pamajikanana teu ngajawab. Terus diuk si Dendang bari nenjokeun kepeul huap arasup kana sumut salakina. Naon cenah surat teh? Cek Pak Alhiam bari neureui kejo. Sagede enog meri beunang ngeupel puguh lah nya eta tuh. Heueuh naon nya eta teh? Si Nyai pepegatan jeung salakina. Hah? Pepegatan? Cek aing oge ti bareto bentok disakolahkeun barudak teh. Pamajikanana olohok teu ngarti. Nah urusan pepegatan disambarutkeun jeung sakola. Geura tenjo tuh
pagawean batur geus ngangler ari urang masih ngawuluku keneh tahun ieu mah kaboler geura da manehna nu kitu teh mah hayo barudak sina sakola kapan ameh pinter cara anak deungeun-deungeun pinter naon pinter buktina mah kolot we ditinggalkeun nyawah kaboler tuh tenjo si danten menikuru kitu kurang parab da teu kawawa sagala kusorangan mah mana umur ngolotan tanaga beuki ngurangan pamajikanana sanggeus meresan urut dahar ngais bobokona kencling mula engke tengah poe kirim kulup sampe make gulanya sanajan kitu dina nganteuran tengah poe teh teu burung dikirim kulup sampe jeung gula kaum lamun si Ujang teu sakola mah meureun ngabantuan maculan sisi galengan atuh si Nyai bisa ngabantu maneh nganteran-nganteran bae mah jeung popolah da eta make disakolakeun pamajikanana ngabetem bae asa bener asa salah eta omongan salakina kitu teh kalah terus bae balik ampir dur magrib Pak Alhiam datang ka imahna bari ngiringkeun munding manggul singkal mundingna dicangcang deket leuit bari terus naker ngahurungkeun durukan haseupna ngelun ngarah panyinglar rambetuk nu sok ngarongrong kana awak munding keur jingogo manehna ngareret kana bilik leuit aya pacul cungkedang nyelap kana iga leuit pacul si Ujang geus lila nyelapna dina iga leuitna teh eta bae satungtung anakna jadi tentara dari keur sakola keneh masuk daek ngabantu-bantu harinaeun mun ieu pacul aya nu boga nama meureun moal gahgar sawah teh taun engke mah nu sabelah kapak sakudu ditengahkeun ka batur da moal katanagaan mun teu sakola mah si Ujang teh moal ninggalkeun kolot manehna ngahulung sila tutug bari udud bakomolek diuk dina kulit embe geus lila teu lemek teu nyarek ngarasakeun capek sapoe jeput tas digawe sakitu hareupeunana aya pamajikanana diuk sila Jawa bari suhutna teu eureun-eureun nyapek seupah jeung nyiduhkeun luah kana tampolong kuningan memeh ngomong ngarahu heula manehna kumaha surat teh itu suratna dina rak jawab pamajikanana lain nanyakeun suratna keur naon suratna mah nanyakeun soteh pok-pokanana eta mah kitu we si Nyai diserahkeun ku salakina heueuh rek balik cenah ka dieu teu nerangkeun rek balik teu nama ari kahayang mah heuk balik keur naon aya di Bandung oge ari teu puguh nu dituturkeun mah isukna waktu manehna balik ti sawah anakna geus kasampak datang ti Bandung manehna nengjo di juru imah aya koper seng jeung gulungan kasur jeung 2-3 buntelan deui nya cek dina jero hatena si Nyai diserahkeun teh ret ka jinisna hareugeun buukna kusut make nonjol ti hareupna meureun cek urang kota mah nu disebut golep teh beungeutna ngeplak bodas bersih biwirna beureum tapi lain beureum seupah make rok si Nyai jadi enon
wayah kumaha Nyai teh di Bandung enjing-enjing bapak geradahar atuh kadinya bapana cek pamajikanan si Nyai ngirim Jamal roti tengah dua kalian ditawaranana teh Pak Alhiam terus muka tetenong kedemek dahar tara nincak satahun sakali ieu ti korok kasorang ku Jamal roti mah bari ngahuap tah geuning ti korok teh nganuhunkeun make terap sagala Nyai bari imut terap anakna imut terus keluar kadenge hariringan lagu impian semalam ditungtungan ku heotan makna eta si Nyai heheotan cik carek sareupna Nyai euy eta ulah kitu mata kalalapur Nyai nyisri bangun kampung leos kota ganti rupa-rubah cara ana balik deui ka kampung tinca kota teh dibabawa teu betah lila jiwa jeung rasa geus kapelet ku kota ngan saminggu manehna geus indit deui ka Bandung rek kasaha Nyai teh di Bandung kapan geus taya tuturkeuneun cek mana da teu betah di kampung teh sagala lain rek milu wae ka akan Kang Kopral bapana teu bisa ngomong bari manggul koper kana beus dina hatena gara-gara anak disakolahkeun ninggang kana deukeut abis bulan indung nangalongok ka Bandung di Bandungna ngan meunang 2 peuting geus pecenghul deui peutingna bari ngaguar oleh-oleh ti anak-anakna Pak Alhiam mimiti nanya geuning teu lila di Bandung teh kumaha barudak teu betah asa teu puguh cabang di kota teh jol kasi Ujang ngajulaeu jol kasi Nyai nya kitu keneh teu tuman ari kudu cicing bae mah kumaha bejakeun ka si Ujang supaya si Ujang teh balik bae puguh wae dibejakeun mah basana naon jadi patani keur belewuk teh hasilna ge moal nepi kana panghasilan jadi kopral geura cenah tina sawah sahektar di urang ngan bisa ngahasilkeun kotor 30 kintal tanaga jelema saurang jeung kulawarga patali kuat ngan 1/2 hektar jadi ngan ngahasilkeun 15 kintal kotor piduiteunana ngan saukur 15 kali 80 perak jadi ngan saukur 1.200 perak lilana 7 bulan jadi nganincak digaji sabulan ngan saukur 170 tacan dipotong ku bini ongkos tandur ngaramet meureun bersihna mah kana 150 sabulan zaman kiwari zaman kiwari keur saseteleun oge teu cukup bapana ngahulang lila bapana teh kacipta nyana paingan barudak nu kakarota tara darek baralik deui ka kampung tapi nah rek kumaha tungtungna atuh budak diheueuhkeun sakola geus sakola ninggalkeun kampung ninggalkeun bapana bapak tani lamun bapana geus paeh saha nu bakal nuluykeun anak lila ngahulang deui manehna inget ka Pak Alhasim anakna disarakolakeun sawahna dijualan dipake ongkos sakola geus kaluar ti sakola naringgalkeun da jara di Menak ras manehna inget deui bulan tukang aya mobil nu make merek bapak tani cenah cek bapak pendidikan masyarakat eta teh ti jawatan pertanian geus ngahucuhkeun supaya barudak sakola tani tapi geuning nu sarakola tani teh anak kaluar mah si buta huruf keneh bae nyarek kumaha pi akhireunana ieu teh cek dina jero hatena manehna gogodeg sababaraha kali selang-selang udud surutu pangirim anakna teh oleh teu kaharti mikiran kahareupna lamun bapak-bapak tani nu ayeuna geus parae sah nu rek nuluykeun tanina sabab cek pikiranana buktina ayeuna
sanggeusna barudak sarakola make sapatu nyaho kana papakean alus bersih taradaikeun macul nyameureun kudu diteangan akalna supaya dina ngolah sawah teh kudu make sapatu jeung setelan make dasi manehna gogodeg deui. Kumaha ari si Nyai milu jeung akangna teh akhirna manehna nanya si Nyai ayeuna misah nyewa 50 perak sabulan tengerahkeun atuh paparabotanana aya kursi sasetel tempat sarena oge ranjang besi naboga gawe naon atuh si Nyai teh kana naon geuning eta make bisa nyewa kamar sagala jeung geus bisa ngirim pibajuan ka urang. Si Nyai teh gede milikna loba nu mikanyaah loba nu mere darabul bae semah lalaki teh beuki geulis bae anak urang teh jeung ginding leuh eta nu ku anjeunna bareto Nyai di dieu disebut make rok eta teh lain rok nu kituna mah hoskut naon hoskut manehna cengkat dumeh ngadenge di pipir aya nu guguh perakan anu ditempo si danten leupas sanggeusna dicangcang deui manehna lila nungguan bari ngahurungkeun durukanana da parem kleyek kurang parab ieu munding teh meureun rek kana bilik leutik pacul nu nyelap teh eueuh ana diteangan geus papisah jeung dorana geus papisah jeung dorana dasar geus embungeun digawe ieu pacul teh ya dicanak tina Sunda nomor 24 tahun 2 Agustus 1853 judulna pacul karangan Caraka. Oke. Ya, tong hilap sakali deui like, comment, sinaran subscribe channel Api Hendi Official. Insyaallah dina padaran sanesna dina edisi ngadres urang sami-sami di macakeun carpon-carpon boh dina majalah Mangle atapi dina media-media sanesna. Ciao.